Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, wilujeng tepang deui sareng abdi Ulfatun Karomah di acara Pasundan. Warga Sumedang nembe wae ngarayakeun hiji acara anu kacida istimewana, nyaeta Puncak Hari Jadi ke-447 Kabupaten Sumedang. Aya namoe dina acara eta? Hayu urang tingali bareng. Acara dimimitian ku prosesi mapak panggung, dirangkai ku tarian jeung kasenian tradisional saperti rampak tarawangsa, rengkong buhun, jeung sajabana. Puncak acara nyaeta pagelaran wayang golek ti Kidalang Yogaswara Sunandar Sunaria ti Giri Harja ti Luputra. Penampilan kolaboratif jeung Mang Ade Batak jeung Mang Raja ngajadikeun suasana leuwih ramai jeung narik perhatian warga. Acara oge dihadiran ku Kang Deddy Mulyadi salaku Gubernur Jawa Barat anu nyamperkeun pesen penting pikeun ngajaga alam jeung ngamumulai kabudayaan Sunda. Ribuan warga Sumedang hadir kalian semangat. Ia ngagambarkeun rasa cinta ka budaya sorangan jeung kahoyong pikeun ngajaga warisan kaluhur. Pagelaran ieu lain saukur hiburan, tapi oge simbol kebanggaan kana budaya Sunda. Hayu orang sami-sami ngajaga jeung ngamumulai budaya urang. Hatur nuhun parantos nyakseni, tepang deui dina warta salajengna.